Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah di bulan Muharram aya hiji sejarah anu luar biasa, yakni tanggal 10 Muharram disebut Asyura. Kangjeng Nabi hijrah ti Mekah ka Madinah barang sumping ka Madinah. Orang-orang Yahudi pararuasa. Kangjeng Nabi nanya, kunaon make paruasa? Cek orang-orang Yahudi, kami menghormati poe. Ai kitu lantaran Kangjeng Nabi Musa alaihi salam disalametkeun tina kerman lulus Firaun nu dikerem Kangjeng Nabi Musa masalam. Nah, ye terjadi harita adalah tanggal 10 bulan Muharram, yakni Asyura. Masya Allah. Cek Kangjeng Nabi atuh ana ahakumi kakula leuwih hak batan anjeun. Lantaran kula mah jeung Kangjeng Nabi Musa teh sadarajat. Mantap Kangjeng Nabi puasa di bulan Muharram tanggal 10, yakni Yaum Asyura, memeh Ramadan terus Kangjeng Nabi puasana 10 Asyura. Bahkan terakhir cek Kangjeng Nabi la'ishtu lamun kuring hirup datang ka gobilin ila gobilin tahun hareup kaula la asumanna at-tasu'a bakal puasa tanggal 9. Lamun kaula hirup ka tahun hareup lain tanggal 10 bae kula deuk puasa jeung tanggal 9. Tapi ternyata Kangjeng Nabi haju maot pupus tekungsi puasa tasu'a ngan aya bahasa mun hirup mah datang ka taun hareup endek puasa tanggal 9. Mantap urang mah disunahkeun 2 hiji tasu'a nomor kadua Asyura. Bahkan sejarah mencatat dibuatna Kangjeng Nabi Adam mun diakurkeun ialah tanggal 10 Muharram. Diasupkeun ka surga ku Gusti Allah yaum Asyura. Diturunkeun ka bumi ge yaum Asyura keneh bae. Dibelumna Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam ku Raja Namrud 10 Asyura. Masya Allah. Kaluar tina lau Kangjeng Nabi Yunus alaihi salam disemprotkeun ku lauk Nun tanggal 10 Asyura. Waduh luar biasa 10 Asyura. Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam ketika diinstruksikan titah nyieun kapal Kangjeng Nabi Nuh nyieun, kemudian nu ariman jeung hewan-hewan sajodo kur dipuateun ka kapal, dipuateunlah ka kapal angkleng-angklengan di luhur kapal mendarat di Gunung Ararat Turki ialah tanggal 10 Asyura. Begitu turun lalapar kabehan. Kangjeng Nabi Nuh coba sesa-sesa kumpul-kumpulkeun.
dikarumpulkeun sesa aya gandum aya korma roti bubuk-bubuk beas dihijikeun ayat 7 rupa rempah-rempah dibubur ku Kangjeng Nabi Nuh uyah jadi teu diuyahan ngaranna bubur tanpa garam jadi bubur tiis saju di dalam tah eta tanggal 10 Asyura mantak kolot baheula mengenang sejarah Kangjeng Nabi Nuh alaihissalam tanggal 10 Asyura diurang ge osok ngabubur tiis dibubur teh diuyahan ngan digulaan gulana make uyah aja dikadinya ai bubur nama teh diuyahan ngan gulana make uyah keneh-keneh ketel tidak rawan urang ka bubur gitu ulah kanyahoan ku Muhammadiyah we Muhammadiyah nya ngabidah-bidah sia ulah kos gitu urang ulun di bidah-bidah ulah ngomong cicing bae geus antepen lah aju beres ngabubur kirimannya kayak gikunya na di dahar jangan cenah bubur bidah ye kayak gini tanyana tahun hareup ngabubur bidah deui lah ngeunah cek kana tuh Muhammadiyah kos gitu pinter kodek nya Kangjeng Nabi Idris alaihi salam diangkat ka langit tanggal 10 Asyura. Kangjeng Nabi Isa alaihi salam diangkat ka langit tanggal 10 Asyura. Masya Allah karim. Sangat bersejarah. Kangjeng Nabi urang nyaritakeun simkuring nama maot lain dina bulan Muharram tapi incu simkuring nu ngaran Husein bakal dibunuh tanggal 10 Asyura di Karbala geus dibejaan ku Kangjeng Nabi mantak tanggal 10 Asyura wah di Karbala jutaan manusia lamun inget Karbala wah eta masjidna agrengna luar biasa gedena pohara engke dikunjungi di berbagai negara mengenang terbunuhna cucu Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Karbala wah di berbagai negara 10 Asyura nah iraha ke 10 Asyura tinggal ngitung bae urang mun tanggal hijina Sabtu Minggu Senin berarti tanggal 10 na poe Senin hareup geus jeung tasuana Minggu puasana 2 poe Minggu jeung Senin tuh cenah kula mah cenah deuk di tanggal hiji bae kamari waduh mantep jasa tah hiji datang tanggal 10 lah cenah moal tanggal hijina mah janggeus kamari kaliwat ku ari teu niat geus ngawuduk mangkaning isuk bae ngamimiti lah isuk ge moal cenah kebe tanggal 5 Sabtu Minggu Senin Sasarbo berarti masalah lah tanggal 5 ge moal ceknya na kebe tanggal 7 berarti Rebo Kemis Jumat Sabtu cenah 7 ge moal kebe cenah tanggal 9 10 teu nana 10 ge moal ratu krante eta mah budak sudah dendek moal kene bae aya baru kolot dan kolot besi teu kapanggih deui jeung Muharram nu ngarasa kolot dan nu ngarasa kolot ieu aya kolot ge teu ngarasa kolot mapan blon ieu mah kolot aju ngarasa kolot asana aing nyaho kapanggih deui nyaho teu jeung Muharram hareup deuk puasa tuh Masya Allah bahkan as-sadaqatu fihi bisab'i mi'ati
ti dirham. Shadaqah bidirhamin as-shadaqatu bidirhamin fi shadaqah sadirham di tanggal 10 bulan Muharram ye terkecil cek Kanjeng Nabi dibayar 700 tikal terkecil. Lamun urang na bisa ikhlas na begitu tinggi ulah dicaritakeun cek Kanjeng Nabi moal Gusta mah disanggakeun ka Gusti ku gede-gedena ganjarana. Ke tanggal 10 disebut lebaran yatim. Deuk sedekahna cenah kula mah neuk ti poe ieu bae mulai tanggal 1 tanggal 2 terus. Sabulan Muharram terus bae. Terus bae urang sedekah istimewa di bulan Muharram terutama dina tanggal 10. Bahkan idza wasa'a li ahlihi wa iyalihi wasa'ahu Allahu sanatam. Saha jelema nu nyieun kajembaran dina tanggal 10 terhadap keluargana terhadap dulur-dulurna nu biasa daharna jeung tri poe eta mah meuli daging meuli bandeng. Geus urang ngariung jeung anak pamajikan jeung incu urang ngomong urang ngariung tanggal 10 Asyura ulah diondang tatangga mah urang bae ieu geus keluarga bae mah keluarga bae tah ieu ngangeunahkeun ka keluarga dahar ditingkatkeun di poe eta nginum ditingkatkeun maksudna menghargai jeung menghormati kana poe eta lantaran poe eta sangat bersejarah. Nah ieu wasa'ullah Allah bakal ngajembarkeun ka eta jelema sana tahu sataun eta ujianana laluasa bae. Pokona lamun urang nyen kajembaran tanggal 10 ka ditu lamun boga duit jembar bae. Jadi bere boga duit bae maksudna deui kitu. Ih siapa kumaha sih? Ibabari bae ta ku Allah dibere. Ya Allah ya Rabb. Itu ala iyali wa ahlihi. Geus kuari mah urang ka kakak, ka adik, ka mamang, ka uwa, terus sekitar-sekitarna. Poe eta pokona nyieun kalaluasaan urang geus puguh pamajikan jeung anak incu kitu keneh ka dulur ka mamang ka uwa tatangga-tatangga karabat-karabat pokona ku urang dibere poe eta teh geus mah puguh asakna atahna we geus lah naon nu dibutuhkeun ku nyana daharan-daharan inuman dan lain sebagainya bila perlu nu butuh pakaian ge bere ieu bakalna sataun eta dibere ka jembaran bae terutama jembar hate ikan wahasa ge jembar hate mobil boga pemajikan boga hate ngulunut bae mana teh hese teh kos kitu eta hese teh wae aya jelema anu boga duit ratusan juta tapi hatena masyaallah jembar bae aya aya teh kos kitu aya tah tapi bisa balik dah ayah nu boga duit berboga duit tapi teu jembar-jembar. Neuleuh pamajikan sakumaha neuleuh menggarong. Musuh jeung pamajikan jeung anak teu betah neuleuh keluarga teh dibere rumit bae. Aya eta mah geus bae model tapi nu model mah aya jelema keluarga leutik. Lah cek paribasa koreh-koreh cok. Tapi ayah bae jang dahar ayah jang minum ayah jang pake ayah pamajikan teu pernah marah keur aya seri keur eueuh seri kitu keneh anakna masyaallah nikmat jasa mun salakina nonton TV aju dinasehat ku pamajikanna kalah mangpaatna kos kitu maning maca sholawat deui tiis kana hate ya Allah ya Rabbi aju lamun salakina usaha bangun bebeneran teh tiduk-duk ti susuk aju pamajikanna nganasehatan kalah
ya dunia manggeus dibagi ya ku Gusti ulah sok hahanteman teh penting mah salat zuhur asar berjamaah masyaallah asana teu hujan ge tarariis masyaallah jajantung tiis teh sajantung ieu mah lain pan kapan geus balik karek jam 1 we geus balik kumaha bebonangan mana kempes ban kan itu deh idek mandi teh kudu mandi lah kuda gitu mandi kenceng lompat mah sial jak salaki dah idek dah geus asak sangu geus ada di teu di warung geus kudu diimah-imah keur nangan duit sing khusyuk waduh salaki na aju ngalamun bae aing boga pamajikan ku kieu-kieu teuing cek masyaallah 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 eta mah hareudang dek balik jam 4 ge moal kalah aing lah di babaturan ngajak balik urang balik leh moal emang kunaon kokoprak aya di ieu emang anak kotok itu di kokoprakan tetapan seneb eta karajaan teh tah mentak neangan pamajikanana mun urang dek kawin tanya neng bogoh ka kakak atuh alhamdulillah jadi siap ya dikawin ku kakak insyaallah siap ente dibawa sugih ngalamun nyana pan ka ngomong gitu sih batu mah jangan ngomong teh kumaha mun dibawa susah makan eukeur mun ke sugih siap tante oh jatuh kakak susah neng susah itu teh kudu ditanya di bawah susah mah ya Allah ya Rabbi aya bae nah urang nyeun ka Jembaran dina tanggal 10 Asyura geus urang nu biasa dahar jeung tempe tingkatkeun poe eta mah sanajan tempe-tempe keneh gulaan tempena ulah digoreng-goreng teuing tingkatkeun we urang dina poe eta tah Senin geus urang nyieun ka Jembaran meuli hayam geus mun aya langsung meuli bakakak dahar bareng jang meuli bakakak urang boga kotok pencit kotok ge aya kotok sabaya nu ka imah aya geus ieu berarti ya milik urang lain Jembar aja sempit tuh Masya Allah daerah tanggal 10 Asyura poean yang sangat bersejarah geus ti kuari urang intip puasa urang mun bisa Minggu jeung Senin keur henteu jeung Minggu na geus Senin mah wayahna 10 Asyura mata mah nu sok biasa dilaksanakan ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tikuari siap-siap bonteng suri buah jeung naon cak pamajikan jang ke poe Senin buruk atuh geus tikuari aya jeung ka Jembaran ayo geus poe terutama yatim piatu fakir miskin keluarga yuk urang jieun ka Jembaran sebab nyieun ka Jembaran bakal dijembarkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ieu mah keur carita tentang penganiayaan terhadap janin nu janin tersebut akibat nu dianiayana indungna efek penganiayaan indungna imma ku dicarekan indungna wa imma ku dipepe ditenggel indungna wa imma diparak teh diberi dahar teh diberi minum na ieu kaluar borosot janinna tae ieu nu nganiaya kena sanksi buro atawa ku obat diberi obat indungna
ternyata efek tina obat tersebut mengarah karena pembunuhan. Nah ieu termasuk karena pembunuhan janin kena sanksi. Mendak dokter sok hati-hati. Oh sedang hamil ya teu dibere obat. Sebab besi engke efekna kana janin. Tuh gitu. Aya nu ngahaja-haja ngaluarkeun orok. Semacam-macam. Nah, ieu kan tadi teh ya dijelaskeun bahwa janin guruh. Janin ngajinayat janin, ngarusak janin, ngabunuh janin. Adalah guruh. Naon guruh? Wa iya guruh teh abdun eta hamba sahaya. Di urang mah hamba. Au amatun atau amat. Boyongan perang muslim, mukmin, perang jeung kafir. Diboyonglah kafir. Lalaki nak jadi abid, awewe nak jadi aman. Kuarima malah muslim, mukmin, mukminat diboyong ku Yahudi. Sabaraha ribu manusia nu kuari terlantar di boyongan Yahudi. Teu dibere dahar, teu dibere nginum. Kuari teh aya nu paeh di kam. Iyalah pikiraneun urang sebagai mukminin anu urang teh dulur jeung urang Palestina. Al mukmin lil mukmin kal bunyan yasuddu ba'duhu ibadi. Urang teh ieu teh dulur diiket ku la ilaha illallah. Tetapi anehna urang onam jauh lah nu deket negara tetangga Mesir, nu deket negara tetangga Yordan, nu deket negara tetangga Qatar. Kok ieu teh teu peduli amat kos kitulah jalur politik. Nyana ge nurani nama ceurik orang Mesir ge, orang Yordan ge nurani nama ceurik. Tetapi aya jalur pemisah melalui politik. Nah iyalah politik jahat. Demokrasi teh kos kitu. Sehingga urang ngaleungitkeun ukhuwah kusbab aya jalur politik. Ngahaja ku Amerika di demokrasi-demokrasikeun nu mantak digempur Irak lantaran can demokrasi. Supaya demokrasi engkena tersekat-sekat ku demokrasi. Beda jeung negara Islam. Suriah lantaran kuat gempur supaya jadi demokrasi. Baheula Turki nu sakitu kuatna gempur supaya demokrasi. Ku demokrasi mah kos diurang ku ari agama lemah. Nae kafir-kafir, Yahudi, Kristen. Kitu bae geus. Ketika aya nu berjuang urang teh tersekat ku demokrasi. Aya aturan demokrasi. Kos kieu lah hirup urang di akhir zaman terasa loba kesenjangan. Nu kuat makin kuat, nu gagah makin gagah, nu lemah makin teu berdaya. Agama makin terus didiskreditkan, dipojokan. Terus nu diorbitkeun teh bangsa budaya kufur. Terus politik kufur, ekonomi kufur. Urang kuari geus 100% dikuasai perekonomian jeung perpolitikan ku aturan-aturan Yahudi. Teu berdaya urang. Padahal Indonesia mayoritas Islam, bahkan nu jadi bupati na gubernurna muslim. Ngomong di DPR nama ya kiai segala rupa kiai segala. Lain lalagaan kiai Habib malah. Tapi aya dampakna karasa ku urang kiai nu aya di DPR teu aya.
karasa ayah Habib di DPR kurang maksud karasa teh lain naon urusan agama terangkat apa henteu sih ku wakil urang sebagai kiai nu aya di ditu wakil urang Habib nu aya di ditu karasa henteu ti mengenai tentang agama henteu iyalah demokrasi kieu bae terus betah urang demokrasi terus teu betah ya wallahu a'lam terserah kos kieu di Syria di Irak, kuari Yaman, geus puguh Palestina. Sabaraha ribu manusia kuari anu teu dikaluarkeun ku Yahudi. Anu teu dibere dahar, teu dibere nginum, paeh terlantar kekuatan manusia paling ge. 1 hari 2 hari geus saminggu teh geus jago atuh. Ieu teh nu loba pararaeh di jero kang. Nah, sebelah deui mah dibere cuman dialas lah nu biasa misalnya urang teh membutuhkan 20 huap paling dibere 5 huap deres keneh masih dibere biasana urang membutuhkan 2 liter nyana dibere 1/4 liter 1 hari minum gitulah Yahudi lamun geus itu naon ngaranna biadabna ka urang sebabnya nama dendam ketika Kangjeng Nabi baheula bergerak di Madinah Yahudi terbagi 3 nah iyalah nu aya di Madinah kemudian nu kaluar Mesir nu kaluar ka Eropa nah termasuk nu ka Amerika nu panjang mun dicaritakeun ngan 3 bae tah nyana kerja sama ku ari otomatis kuari teh dendam terjadilah seperti itu terus minoritas Yahudi tetapi kekuatan luar biasa sebab lawan sebab sekelilingnya geus jadi Yahudi kabeh geus puguh Amerika geus puguh Eropa jara di Yahudi ngedukung adalah Israel Indonesia ge ulah gandeng-gandeng geus jadi Yahudi mah pada urang nabe yang ngelanan ngomong teh nya ulah bebeja ka batur ulah bebeja mah pada urang nabe bahwa di Indonesia ge geus jadi Yahudi sebenarnya mah nya engke ente ngomong di ditu ulah gandeng-gandeng di sarua bebeja bae di ulah gandeng-gandeng cek kiai ge bahwa di urang teh geus jadi Yahudi kan udah serang ngomong atuh kabeh nyaho tamang geus pasti tah tinggal urang pa bisa-bisa nyalametkeun diri lantaran moal kebal orang bakal menghadap ka Maha Khalik Allah Subhanahu wa taala beberes diri orang sing hade akidahna sing hade syariatna jang aturan ibadah ka Gusti Allah ke isuk pageto anak orang didik anak orang lain lalagaan di serangan-serangan teh pohara jasa geus teu maelu urusan agama kuari urang lamun nyaritakeun urusan kejanggalan tentang agama lapor ke DPR geus teu ditanggapi ku DPR mentak wakil urang tinggal wakil cenah aya di ditu kiai di Golkar ih teman-teman kiai gede ragag ditanggal caringin teh tigesle ih cenah udang-udangna gede tambahan deui Gusti udang-udang ajur sia ngiuhan di Golkar ajur inting-intingan pancena kiai kitu aman mah wae geus ih ulah kitu cenah kiai pan di dieu ge loba kiai Golkar kena tobat lah cenah aing mendek balik bae jor siap balik ka ditu Haji Hudang oh eta orang jeleumana heran teh daek tobat jelema asa bener bae mun kukula dijabarkeun pasti kajahoan salahna tapi teu daekeun ngaku teu daek gande tah kieu can kabere bae cenah kieu bah geus kieu bae bere aing cokot ku aing duitna aing ka Golkar moal tetep duitna mah dicokot teh hook aja rek di dahar parabkeun ka kotok hap aju kotok teh daekeun cokot deui ku aing udah beres kabeh inting-intingan asal kiai geus ka Golkar we geus teu manjur mun cara orai jadi orai koros
tadi orai tanah ge barangka Golkar mah jadi orai koros ngegel huntu umplak. Ogola asal Kiai ka Golkar geus kos kitu bae geus pokona asal Kiai ka Golkar kitu bae geus pokona. Ye cenah ieu mah Kiai hebat jasa deuk hebat deuk teu asal asup ka Golkar kitu bae geus pokona. Asal Kiai asup ka Golkar sering amat cenah Kiai supaya tobat. Majelis teh gede eueuh sia, pondok 2 tingkat eueuh sia. Teu karasa eta ku kiai, berarti di jerona aya kasalahan. Sakali deui asal Kiai ka Golkar. Cenah kiai bangun harengeusna aing karunya. Bareng yu urang luhurkeun agama ulah melalui Golkar. Ka mana tuh ka PDI? Sugan dan teu PDI betah deui ngagadil. Aduh Gusti Allah lagu. Yeuh batur urang asal Kiai ka Golkar maksud teh bisa nyebut cau-cau. Ieu mah cau. Kiai boloon. Asal Kiai ka Golkar ini ngaji naon sih? Bulan Muharram masalahna ya. Aduh, hese jasa ya satu ngaluhurkeun agama. Ieu acak-acakan kos kitu mah teu karasa kunyana. Majlisna bagus eueuh nu ngaji, pondokna bagus eueuh nu ngaji, naon hartina tu maning reod majlisna tapi loba nu ngaji. Kerecan ka Golkar mah masyaallah da kiai nu ngararaji luar biasa nyeusup tapi bareng asup ka Golkar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un telah pulang ke rahmatullah. Kiai Golkar bloon je pan kiai kita emang kitu bae maksudna supaya sadar ieu agama acak-acakan di agama. Coba contohan cenah Kiai loba jasa mun diomongan hiji-hiji warauh kabeh urang kiaina nu ka Golkar. Wahia abdun abid jadi ka Golkar ya. Hari guru eta hamba wa matun tawamat mumayyizun abidna nu pinter salimun min aibim mabin tur salamet tina cacat jual beli barang nu sok dijual. Abi di mana-mana ya cacat murah hargana pinclang misalna atupan abid manu diarah tekan tanaga pinclang atuh moal bisa nyana jang nanggung atawa nyuhun ngaranna ge pinclang komo lamun jadi supir manu pinclang katuhu moal beres jang nicegas nu mana tawalan sabelah aib ngaran ulah nu kitu nu pinter salamet tur salamet tina cacat ieu mahal berarti janin teh di mana aya jelema ngabunuh janin efek tina penganiayaan indungna disingsieunan misarna ku salakina tatanggana ku jawara ku dokter sehingga ngalamun si awewe teh akibat disingsieunan terjadilah aya seperti depresi keluar orok dokter tersebut kena sanksi lantaran di Indonesia mah henteu aya hukum anu mengarah kana jinayat teu aya can selesai berarti urusan anak engke di Rabbul Jalil di harapan Allah bakal diselesaikan engke ku Gusti Allah ku hari itu selesai di alam dunia di akhirat diselesaikan
penyelesaian terakhir ku hari nu menang dieleken, nu bener dieleken, nu salah dimenangkan bisa terjadi. Tapi di akhirat mah ieu jujur jeung adil teh nampak di dunia mah urang dititah ge innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullah. Eta unggal Jumat sadunya kabeh ayat eta dibaca. Wow, hebat jasa Kiai Mu'i na innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wahnya kalian tahu itu kurbayan hal fasal mungkal teka rasa aku jana gitu adil teh jujur ayatnya tadi baca innallaha ya'muru bil adli wal ihsan itaizil qurba yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha. Beres mun kurang Aisyah maca ayat jujur tah henteu ulah ngomong yang batur tah mah eta dibaca unggal Jumat ku kabeh. Unggal khatib nu mantak khatib teh di urang pangheulana ka neraka. Lantaran ayat eta dibaca ku jalan teu karasa. Cek Allah sia dibaca ku si ayat sia ayat aing innallaha ya'muru sajana Allah marenta bil adli wal ihsan tidak adil pugus sia teh teu adil. Ayo ka ditu. Ka mana? Jahanam. Waduh, kaya jahanam. Masyarakat khotib ke mana? Dadah khotib. Ke jahanam, aduh Gusti Allah aku. Tadi baca kabeh eta masa dunia teh ayat eta mah. Wasal beres be. Eta khutbah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullah. Kabehan ka masa dunia haju adil henteu ihsan henteu itaizil qurba pelit yana anil fahsya nonton TV bae nya wah geus eta khatib mentak hampura khatib pangheulana ka neraka jahanam. Duh cenah aing mah mumpung jadi khatib lah. Umumkeun Gusya Jumat besok libur. Aduh Gusti Allah doaku. Boro-boro libur puguhnya nama hayang tambah deui poe Jumat teh. Ulah Jumat eta bae supaya saminggu aya 2 Jumat. Emang kumaha digaji pan ku pemerintah. Bolon eta. Sakali khutbah sabaraha duit gar? Sabaraha duit? Tuh. Haji Pendi mah jasar dibayar bareng namanya bae. Geus moal menang ganjaran si Haji lah. Wala sahul nurutkeun segala sama qabulu kabirin kudu ditarima nu kolot ge ngan kolot lam yajiz biramin nantapat ku sebab kolot pikun kolot nama ngan encan katarajangan ku panyakit pikun kan asal geus 65 kaditu siap-siap tah robah henteu 70 geus mulai leng 70 kaditu mah geus komo mata komo 80 mah isuk-isuk sarapan geus beres nyarap teh kopi geus beres kopi iya mana ieu isuk can ngadaharna naon kakareng cikene ieu kudu digantung ya aki-aki kos ge geus babarahan kan ini aing geus tambelarkeun ku sia cenah ieu can diberena naon cak nini aing tadi sapiring di mana kotok meureun tah mah dibere deui ku ninina di dahar deui saep deui di blon ngepikun mah kos kitu tah geus beres manang meureun setengah jam geus asak sangu jeut eta pikun eta kos kitu eta ulah kos kitu batu Cilaga bo tah batu lain digawe dahar mah lulu ieu keur carita abid geus teu meunang pake tumbal janin nu kos kitu mah lantaran tah mah geus teu bisa kos kitu
lamun terusak silakan eta disebut kolot kalapa. Kolot kalapa teh kolot baheula menyebutna kolot kalapa teu kahartieun ku budak bari mah kieu ceng. Kolot kalapa teh ai kalapa teh lamun beuki kiring mun diparut dijieun minyak beuki loba minyakan minyakna teh pohara kalapa kolotna teh mantak disebut kolot kalapa tuh mantak sok aya nu ngalamar neng daek ka itu mah kolot ge kolot kalapa teman neng yeuh lain deui eta mah emang kolot kalapa kumaha artina kolot kalapa teh beuki kolot buruk neng sia ajak neng teh sugan teh loba minyakan neng buruk atuh memang dua pilihan lamun teu loba minyakan buruk aing geus kolotna tinggal gitu bae eta ya seperti Kiai Haji nu ngaraji ka dieu ngaranna kolot kalapa eta jadi loba minyakan lamun kitu bae nu teu ngaji eta kolot buruk ngaranna aja urang datang ka ditu ka imah kolot buruk tungtung atas ngaji ribut bae Masya Allah Ustaradz gara-gara ngaji iya jadi kos kieu teu dipake mah ngaji sekadar koleksi we di jero hate ganjaran mah meunang ieu ngaji ganjaran doang mantak ngaji pelebah dieu mah ya sanajan HSG masalah yo kieu teh batu kudu dibejan jeung kiana komo dibejan atuh kerek teu dibejan guys tapi mah masalah ieu moal dinanamkeun sanajan HSG sebab ieu teu kapake mah ngaji mah teu kapake andai kata ngaji ieu terus yo sababaraha minggu ieu mah teu kapake ngaji jinayat mah ieu geus gampar samak di luar HS mau anggal masalah geus teh mah geus jadi jana mawa permadani aju mawa anggal kedeng bae kitu cek nu sajen teh emang naon doa atuh ngaji teu kapake ieu mah HS bae cara urang Arab bae kitu so masalah jadi henteu naon sebab ieu mah teu kapake ngan paling cek nu di sisi-sisi meureun ieu mah can wayah kaluar ti grogol geus dikaluarkeun keluar ti heula masalah serius Yustaratu buluguha disyaratkeun buluguha datang nagiro giro nisfausidiatin saparo 10 diat ieu datang ka yustaratu disyaratkeun buluguha nyampena dina harga nyampena giro gitu giro abid dina harga saparo per 10 diat lamun 100 onta bagi 10 berarti 100 bagi 10 seberapa 10 saparo tina 10 seberapa siapa pinter ya budak asa TK ieu ngaji kieu jadi 5 tah nyampe ka dinya tah masalah tah mentek fafil huril musim roki qimatu khamsatu abirah 5 onta jadi tegah per 10 diat 5 tak kudu nyampe ka harga 5 onta si abidna jelema Zaid misalnya nganiaya nyisarwiti nu keur hamil dianiaya dengan cara disingsieunan kemudian keluarlah orok napae atau ditegur keluar orok napae atau diobat keluar orok napae nah ieu nu menganiaya kudu mayar diatna separo per 10 diat berarti harga 5 ontaeun 5 onta abidna abid teh ya kudu bayar abidna 5 onta lamun hiji onta 15 juta kali 5 seberapa 75 juta berarti bayarna nyana 75 juta tuh gitu ya Masya Allah geus pain pakidat bakom satu abirah mun abidna ternyata abidna padi mah kudu mayarna ku abid di Indonesia mah kan abid dipaksakeun ku kumaha ge abid amat malah aya kajian ku kumaha lainnya amat mah
eueuh anu kasipatan ku abid jeung kasipatan ku amat maka ieu mah hargana bae tuh sabaraha khamsatu ab'iratin 5 ontaeun onta nu gede nu bagus 15 juta nah 15 juta kali 5 berarti 5 kali 15 juta sabaraha 75 bener ente sih masih salah ieu mah asa teu percaya ieu mah coba pakai kalkulator 75 juta Masya Allah. Nah iya. Kumaha lamun abdina kolot? Kan kolot mah murah. Eta kan nu mahal teh, nu mahal. Kulantaran badampak kene umurna 30, 40, 50 mahal. Lantaran tanagana bagus kene, seter kene. Nu kolot. Tadi ge kan ulah nu kolot mah lamun datang ka geus pikun, kecuali lamun encan pikun. Ngan harga rada turut teuing mah. Abid umur 30, abid umur 40, abid umur 50, aya ge umur 80 tapi henteu pikun. Masalah geus. Sanajan rada murah hargana. Kula mah sok inget ieu teh dongeng. Ya aki-aki boga pamajikan ngora ngobelah dieuna ieu keur cerita pikun maksud rada kolot kebelah dieuna si aki-aki muriang diantar ku pamajikanna ka dokter antar ka dokter periksa cek dokter teh ini ibu istrinya iya masih muda iya. Sekarang gini aja, ini kakek nanti malam suruh kencing, besok air kencingnya, air seninya bawa ke sini, nanti diperiksa melalui air seni. Oh iya, makasih dok. Bener. Isa, memeh sare, nyarata ki'i, haki-haki, beres. Nunggu isukan. Cenden, medinya ada pendipa. Hari jam hiji, pabajikana yang ki'i deh sarua. Tekuat, ayo pabajikana keluar siot. Teka hudangkeun salaki gara dage kolot lah ki bae di dinya di nu panu urut aki-aki teh tah jadi ka hiji Pak geus bae beres esuk-esuk berangkat ka dokter mana bu air seninya teu inget ieu dikihan ku nyana ini ka hiji di sini dok air seninya diperiksa barang diperiksa saya kaget cek dokter kenapa suami Anda hamil ini dari mana jalannya ya sejak saya jadi dokter baru kali ini ada air seni laki-laki hasilnya hamil wah ini ada apa ini pemajikan sial cek kiai merenana dadok gak jangan dimasalahkan lo pulang aja lah bukan begitu tapi ini jadi masalah ini jadi masalah ini ada kakek-kakek hamil ini aduh itu lain nah nu pikun apa majikan tahu nu pikun aya geus karolot kara itu eta. Tetek sing hade aya deui lain kitu tah mah. Ki aki-aki teh. Den bae di. Aya di teu da lain diadap di luhur meja. Pamajikanna haus diinum. Masya Allah, cek pemajikanna ceuli nu tata dina torek jadi muka, irung mararuka, ieu sing nginum naon? Orang ceki salaki obat torek eta nu torek-torek cager eta kadieu mun teu cager tambah torek Falil akdi kibatuha falil fakdi wakila la yusaratu cek sakal mah la tustaratu teu disyarat kudu datang la yusaratu kudu datang karena saparo 1/10 tiap falil akdi qimatuha tetep falil fakdi tetep kanu eueuh hargana bae jadi hargana bae lamun abid eueuh cara diurang geus bae harga nah ieu hargana sabaraha duit dibikeun ka saya wa hiya liwarasatil janin pikeun ahli waris janin iyalah ahli waris janin mah berarti indung kemudian sampai ahli waris sakumaha biasa ahli waris kewajiban anu mayarna ala akilatil jani ka akilah asobah jani
wakila cek sagala intamada faleh mun nyana ngahaja cara dokter aya unsur kesengajaan wajib kasih dokter eta atawa zaid aya faktor kesengajaan menganiaya di sarwiti ternyata bener-bener hasil menganiayaana sampaikan ngajuru pae ieu menyana nu kawajibanana wal janinul yahudiyu awin nasraniyu wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ihya'ul ka'bati kulla sanatin biziyarati lan ngurip Ka'bah ing dalam saban-saban tahun kalawan ziarah wadafu dararil muslimin lan nolak ing kemadaratan wong kang muslim kabeh kakiswati hari kaya ngangguan ing wong kang wuda wa itami jai'in lan aweh pangan ing wong kang kaluwe idza lam yandafi' bizakatin wa baiti malin tatkala orang narima katolak ya doror kalawan zakat lan baiti malin bait mal wa tahammulu syahadati lan nanggung nyakseni wa ada'uha lan nekani syahadah wal hirabu wasana yang dan pirang-pirang pagawean wasana yang sepirang-pirang pagawean wa ma tatimu bil ma'isyu barang kang salamet ikalawan ma opo pirang-pirang maisha opo pirang-pirang kauripan di mana fardu kifayah temu idza fa'alal ba'du saqatal haraj anil baqi di mana dipigawe ku sabagian manusia gugurlah dosa-dosa anu sejen nu teu migawe nu lamun nu ngalaksanakeun kabehan doraka kabehan geus aya nu ngalaksanakeun sehingga sampurna pelaksanaanana sehingga urang nu teu ngalaksanakeun gugur dosa. Alhamdulillah muji syukur urang ka Allah oge ka jelema anu ngalaksanakeun fardu kifayah. Di antarana al-qiyamu bi iqamatil hujjah halul mushkilat fiddin wa bi'ulum syar'i katafsirin wa hadithin wal furu' bihaitsu yasluhu lil qada wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar urang amar ma'ruf nahi munkar dengan ngaranna bae sebab di negara urang mah
nu berkembang lain amar ma'ruf nahi munkar, tapi dibalik amar munkar nahi ma'ruf. Di urang melobaan kene nu amar munkar nahi ma'ruf tibatan amar ma'ruf nahi munkar. Sebab negara lain negara Islam, lain negara Al-Quran, tapi negara ham. Tuturkeun datang ka pae ham capek sebab buatan manusia, tapi memang negara orang kos kitu atuh urang ge nutur-nutur bae. Antak lamun urang geus bisa misahkeun diri tina aturan-aturan negara salamet urang. Tapi deuk kumaha bisa teu nuturkeun aja urang teh komponen daripada negara. Di negara amar ma'ruf nahi munkar, amar munkar nahi ma'ruf. Boro-boro ngembangkeun Al-Qur'an, ngembangkeun demokrasi nagenya masih kene agak-agak. Dipaksa-paksakeun supaya urang nutur-nutur ham, nyanggakeun sadaya-daya hayang salamet di akhirat, apakah hayang cilaka di akhirat. Sok pikir ku dengkul ulah waka ku otak jauh otakan kabeh ku dengkul we jauh otak kiai kos urang majang naon atuh. Otak nakadeulean di hulu tahurang, tapi tetep bete disebut pinter, disebut lagi si otak udang. Ya sih ada. Udah kayak selamat di akhirat, di dunia onam lah mal kebal di dunia. Urang ger carita boga pamajikan galak bae paling mal kebal 30 tahun. Dicarekanan bae ku pamajikan urang. Ayo siap 40 tahun pae geus merdeka urang tina panyarek pamajikan merdeka. Mantap jelema nu pamajikan galak hayang geura paeh nya itu hayang merdeka maksudna. Itu daek neangan deui kitu ge mun daek neangan deui teu. Di negara urang negara meski Bang Ambalaya bang ditahan ka neraka, riba kredit baheula mangan di kota hungkul ku ari mah kiai boga showroom. Alhamdulillahirabbil tolol. Dasar tarolol kabeh. Baheula mah lamun aya kiai masyarakat keur nyetel radio, radio dipareuman, dibawa ke jero disumputkeun ku isin kanyahoan ku kiai. Ku ari mah kiaina jualan radio. Kiaina boga TV Ambalaya di imahna. Di imah kiai teh di ruangan hareup gede. Di tengah, di dapur, di WC aya. Di WC, Masya Allah. Asana engke mameureunanannya TV atuh dibawa ke masjid, bukti ku ari. HP saya TV yang dibawa ke masjid. Engke mah sakarat geus lain la ilaha illallah. TV mana HP, mana HP? HP mana? Wah, engke mah sakarat geus marahin maca la ilaha illallah. Na'udzubillah min dzalik. Ialah amar ma'ruf nahi munkar. Anu ku nagara mah henteu dititah amar ma'ruf nahi munkar. Titah teh amar demokrasi. Nahi munkaran. Sabodo
tinggal kehitung-hitunganna di akhirat. Silahkan anu jadi pamarentah geura persiapkeun jang tanggung jawab jawaban di hareupeun Allah. Aduh, ada ringgis, masya Allah. Nah, iyalah hirup urang moal kebal, ke bakal ditanya segala rupa amal-amal. Kusabab kuari teh jelema teka deuleu ibadahna ka Allah, inget ka pangeran, maka ku Gusti Allah dicoba, diberelini kamari mah urang ngadengewem Semarang oyag, Yogyakarta gempa, Bali Bitu gunung, Asikmalaya, kuari mah Lebak, Rengkas, itu Lebuan, Tangerang ge kena ka pondok kesempatan hanya pasar Kemis nu aman. Aman pasar Kemis, ya Allah maha kawasa Allah. Dicoba ku Gusti Allah, inget ka dongeng Abah, ieu bumi aya 7 lapis, lempengan-lempengan bumi, aya urat-uratna, kos radio, kos televisi, aya komponen-komponen anu kitu mana Labuan aya urat, Lebak, Rangkas, Pandeglang, Serang, Tangerang, Jakarta aya urat-urat. Cek malaikat Allah teh Jibril pencet nu ka Lebak. Ulah loba toel. Emang gunaon cek malaikat Jibril? Loba jasa nu ngridit Bril. Ka kiai Bril. Toel apa kayu toel? HP ambalaya HP. Kiai ge waduh lain susur kuari mah nu di kantong HP. Toel Bril. Toel. Gua ge cinggir doang di toel net. Goyang bumi, masya Allah. Eta kamari aya anu adzan, santri mah adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aya anu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anu Allah. Aya anu ti Arab. Si eta mah ti Arab, si eta. Selain Allah ada nama. Aduh, masya Allah. Jam sakitu kamari poe Salasa sabara juta manusia zikir bersama. Zikir bersama langsung nu nitahna Allah. Dititahan zikir mah di Senayan hese. Secara nasional zikir bersama. Oh, mun teu dibere cau Ambon teu daek datang. Teu daek datang. Zikir bersama di pendopo. Lamun haji pudolina teh dibere 5 juta teh daek. Ada tuh guys. Kudu aya kukudang we kukudang. Masya Allah zikir buatan manusia makos gitu. Tapi ku Gusti Allah dipencet kabeh serentak Allah. Cak Allah kadenge Bril. Kadenge Gusti. Kumaha? Ja Allah. Coba erenkeun. Kumaha kuari? Seuserian Gusti. Tuh, ieu dosa teh dicoba ku Gusti Allah. Lamun urang neuk nyaritakeun syariat bae syariat moal kapanggih-panggih. Tapi ketika urang nyaritakeun tarekat maju ka hakikat bakal kapanggih. Horenganan naon bedana manusia jeung bumi? Nu ngagerakeunana Allah al-muharrik wal musakkin. Urang teh asa nang urang bae leumpang nang ngagerakeun Allah. Urang asa urang bae diuk nang ngadiukeun Allah. Percis okos cicingna bumi,
percis okos robahna bumi ku Allah dirobahkeun pencet ha ja urang ge kuari nu teu dirobahkeun ku Gusti Allah mah sanajan aya pangajian ngan liwat doang teu digerakeun kan ku Allah ngan nanya doang eta keur naraon ngaji oh ngaji berangkat deui ka ditu henteu digerakeun aya ngaji mah teu bae kajian teuing deukeut kajian teuing jauh di Purwakarta Bandung Palembang nyana digerakkeun ku Gusti Allah dan hakikatna urang ngagerakeun Allah nu mantak lamun kiai ngaji ajo loba muridna asanang nyana dicabut ku Gusti Allah cek Gusti Allah tolol sia ngaku-ngaku menang aing tah Gusti Allah tah mantak belajar di dinya beta hiji teh belajar ulah di aku mantak ka murid ulah ngaku murid ulah antepkeun kena sing koloyong main aku bae nah pelebah ngaku jeung teu ngakuna murid kumaha aya aturanana tuh aya aturan-aturanana geus datang ka mana ieu murid karak di aku aya kitu mah ngan ngajebian doang siapa tapi loba kiai nu ngaku bae oh eta mah murid kula tilok ngaji ge murid asal sugih di aku asal gagah di aku kita nu susah ngaji bae kanyan ditanya eta murid teu teu ngaku kula mah wah eta mah kiai pendopo nu kos kitu kiai Golkar nah iyalah urang digerakkeun ku Gusti Allah sakaligus tet zikir ieu teh ajang latihan engke ketika sakaratil maut urang dek sakaratil maut emang kumaha dipikeun dedeleuan urang nu ieu sat eueuh kaget kan urang dedengean nu ieu eueuh kaget urang kaget teh molotot kitu molotot dikieu-kieukeun ku urang nya molotot bae teu kadeuleuan ku ieu nu maen kolbu nah ketika dipikeun dedeleuan nu ieu dek sakarat dedengean nu ieu nyana mulai ngomong sorangan eneng kemana eneng itu geura paraban padahal deuk pae antaran hatena hate eneng atau eneng-enengan bae ketika deuk sakarat nyana kabeneran boga kabogo urang Karawang sarwiti aja pendi mamana trizi ambo budak deuk sakaratil maut trizian tolol ndek daun emang mbah ndek gitu whatsappan ya Allah ndek Facebook cek ya aduh Gusti Allah nah ya sing ade urang bakal menghadapi sakaratil maut belah dituna kiamat kakarak ditoel saeutik doang ku malaikat Jibril kabeh jelema nu keur main catur ge nu keur main catur keur nyekel kuncung Allahu Akbar ditinggalkeun Allahu Akbar enggak saya goyang bumi Allahu Akbar nya nangis beres eureun woi kuda mana kuda sararia jas lain hayu zikir ka Gusti Allah henteu tah jadi urang teh ketika menang musibah ingat ka Allah dibere gering ba Allah cager biasa etik di rumah sakit kene coba eta TV setel can balik-balik acan goblok can balik-balik acan TV wari mah jadi di rumah sakit jadi dibere TV wari ya Allah ya Rabbi awak urang deuk datang ka mana ya sakieu ge ngaji bae komo teu ngaji sakieu ge diwewelan terus da ceuli hayo sia meureunanan asup ti dieu keluar ti dieu buktina jeuh perubahan sugan barang ngaji bae teh kuari aju HP na tina 3 jadi 2 henteu malah ti hiji nambah jadi 3 eta kan berarti perkembangan kos gitu perkembangan jahanam jatuh diulah-ulah kumaha sia mah di ka jahanamkeun embung hayang ka sorga bae ai lalakon kos ahli neraka kumaha
tulang sakulhum-kulhum na pagawean sorangan atau sorangan lah teu bisa dikulhum-kulhum. Masya Allah dari nah ialah orang menjaritakeun amar ma'ruf nahi munkar di Indonesia hese sebab nagarana teu ngitahan ketika aya gubernur amar ma'ruf nahi munkar di luar kepemerintahan, bupati kerjaritakeun ma'ruf di luar kepemerintahan, bupati kerjaritakeun nahi munkar di luar kepemerintahan, di pemerintah sama sekali, lain sama sekali, sama sekali amar ma'ruf nahi munkar nu teu salat diantep, malah kuari DPR calon neraka kabeh lantaran soal jilbab bae ge datang ka kuari can tuntas-tuntas jilbab masalah tuntas DPR bodoh nah nega negakeun amar ma'ruf nahi munkar. Satu contoh eta bos, satu contoh bae nu berbau Quran teh ulah kuduna benar-benar didemokrasikeun hab kula mangan sakadar ngabejaan seperti eta di Indonesia moal kebel di paraeh neraka jahanam. Aing mah ngabejaan doang. Misalnya di daerah pemerintah diuji sok nyanyawana geura paes ya. Dia tonton sia ku aing. Ayo sia. Nah, ketika ditimbang amal, nah iya ya nu keur ieu ngomongkeun aing teh nya malaikat seren. Saksina saha? Malah Haji Peni teu adil. Dipudoli lah, lumayan lah. Dunyana jadi saksi macak-acakan negara. Ieu amar ma'ruf nahi munkar dipanjang-panjang nyarita tetep di negara teu dikondisikeun amar ma'ruf nahi munkar. Nu teu salat diantep, nu teu ngazakat diantep. Anu zina malah dilokasikeun zina perzinahan. Eueuh keramat tunggak nyeun deui lokasi jang paranti nu kos karitu. Naon eta kieu kos karitu bae lah pokona. Henteu maksudna naon kos kitu bae lah. Maksudna naon atuh nyahoan sia jeung aing mah. Geus sia mah osok ka ditu. Aing mah kabar ge ti siapan. Di mana eta ku harita? Deket Kampung Gusti geus dilokasikeun ku aing. Ya Allah ya Rabb. Geus puguh di hotel-hotel. Geus puguh ku ari mah tuh di kontrakan-kontrakan. Eta mah anu liar. Ieu nu dilokasikeun negara teu kumaha. Nah, eta nu ngizinan kos kitu. Deleukeun di akhirat. Tonton ku urang. Saha gubernurna, saha bupatina, saha camatna. Nah, sia. Geus pokona mah. Masya Allah. Nu mantang deuk kumaha sajalana kiai jeung pamarentah. Dihayu-hayu ge leumpang mal bisa sebab patokanna kiai mah Quran nya mah mal bisa. Ngan kalang gitu ge yu urang babarengan we nu bisana. Mana nu bisana urang bareng jeung nagara nu bisana. Nu teu bisana ulah dipaksakeun kiai aju ngadukung nu teu bisa amar ma'ruf nahi munkar ngeundahannya milu ka ditu. Ieu nu bahaya. Mantap. Loba kiai nu acak-acakan pondok tinggal pondokna doang, majlis taklim tinggal majlis taklimna doang, lantaran nyana geus teu berpatokan ka Al-Qur'an, berpatokan kana kahu kana kahu ape meunang urusan negara ulah sok dibawa ka majlis. Panjang orang menyarita amar ma'ruf nahi munkar. Wa iyaul kabatijin wa min furud
fardil kifayah ti ihyaul Ka'bah. Tina sawarehna fardu kifayah teh ngahirup-hirup Ka'bah, ngarame-rame Ka'bah. Carana dirame-rame teh digotong Ka'bah lain. Atawa nyeun gambar Ka'bah aju kurang dijadikan partai doraka sia kajeun. Lain kitu-kitu. Atawa kumaha ieu Ka'bah teh dikumahakeun dihirup-hirup teh. Ngahirup-hirup Ka'bah teh ieu teh maksudna daratang ka Baitullah. Sabaraha bulan, sabaraha minggu, sabaraha tahun, kullasanatin, setiap satahun sakali. Nu mampu boga duit ngahirup-hirup Ka'bah satahun sakali. Ai satahun sakali naon? Haji biziarati, ngaziarahan Baitullah munggah haji. Mun boga duit satahun sakali. Lamun teu boga duit 2 tahun sakali. Lamun teu boga duit 3 tahun sakali. Teu boga duit sama sakali mah saumur hirup sakali mah wajib. Nganjang ngahirup-hirup Ka'bah, ngahirup-hirup ngarame-rame Ka'bah supaya kadeuleu syiar Islam satahun sakali kudu munggah haji. Di Indonesia khususnya umumna di berbagai negara sanajan urang kuari boga duit bisa urang munggah haji setiap tahun lantaran kabengkeut ku aturan negara. Teu salah-salah teuing negara ge nyieun aturan lantaran lobana berkunjung nundek berkunjung ka Baitullah munggah haji di Indonesia. Wah luar biasa. Lamun dipaksakeun menurut negara urang teu mahi di Mekahna, hanya dibere urang teh satahun pisah haji teh sakadar dibere 200.000 leuwih kaseti jang jelema-jelema khusus teu bisa urang unggal tahun. Tapi daftar nama kudu ti kuari. Abeh naon ieu? Abeh diala peperet da diala. Jadi kuari mah lantaran teu bisa unggal tahun jelema nundek munggah haji na loba jasa, daftar ti kuari meunang ke nu 10 tahun, 15 tahun, 17 tahun di Indonesia macam-macam kumaha lobana unggal kabupaten. Lampung mah Lampung paling 10 tahun. Palembang 10 tahun, aya 7 tahun, di Tangerang mah 17 tahun. Kuari daftar 17 tahun karek berangkat. Lamun kuari daftarna umur 60 tahun, tambah 17 tahun berarti umur sabaraha? Berarti sabaraha? 77 asana. Asana nu berangkat rohna doang. Iya di Indonesia aya cenah jang lansia mah dibabarikeun ngomong doang buktina huese geus kos kitulah aturanna nya nu nyieun aturan ngan eta 17 tahun sabaraha duit ta bungana taina sabaraha duit ta eta dikamanakeun jenjang naon wallahu alam bimuradi. Wallahu a'lam. Jakuari lamun diungkit badana haji teh ti zaman Pak Harto datang ka ayeuna leuwih ti beung. Baheula mah nyebutna sabeung, kuari leuwih. Berarti liput. Jadi dikamanakeun wallahu a'lam sia ulah nyaho pokona ieu mah aturan negara geus sok-sok aya nyaho sih melah. Geus tamu aing teh mah nyahona. Henteu pan kami ya bagian rahasia mah daftar geus pokona ulah sok aya nyaho ka dituna geus. Tah urusan aing. Henteu. Ieu mah aya nyaho. Ditembak sok bae. Sok aya nyaho-nyaho sagala ulah. Eta geus kitu geus. Sanajan kuari teu dibere nyaho nyanggakeun sadaya-dayana ka depan, tapi di akhirat urang sebagai rakyat bakal nanyakeun. Ya Allah ya Rabb, pemerintah abdi di zaman pemerintahan Jokowi
Abdi munggah haji daftar tahun sekian, kemudian berangkat tahun sekian. Ieu mah keur carita haram-haram kita dana haji teh mangkaning lain tina bunga ge, tina jiwa manusia sajiwana dicokot sabaraha duit. Baheula keur zaman Pak Harto mah 2 juta, bejana kamari ieu mah 3 juta. Ku ari mah geus dikanyaokeun sabaraha jutana. Nah ieu mah abdi mandek nanya we, Pak ka presiden, coba dipake naon? Cek presiden itu ada menterinya. Menteri panggil. Menteri panggil Menteri Agama, Menteri panggil deui Menteri Dalam dan Luar Negeri panggil. Oh itu kan udah ada yang ngurus Depag. Kita pula Depag. Cek Depag dah kami ge lain sorangan bae ja aya ranting-ranting kami di kabupaten. Nah sia terus kehandap. Cek malaikat yang manggeus belah ditanya deui maning gusur bayu. Inggis hal-hal nukos sekarang itu kuari orang itu bisa nyaho itu menang nyaho tetap di akhirat bakal diselesaikan disebut naya faslul qada perincian hukum. Nah eta keur carita di negara carita di urang sarua pribadi geus hade naila di antara fardu kifayah teh ihyaul ka'bati kullasanatin ngarame-rame Ka'bah unggal tahun di dia dijelaskan biziarati kalawan didatangan melalui zohir. Ai kitu mah orang bisa hiber ka ditu misalnya Haji Pendi diangkat jadi wali. Kemudian nyana bisa hiber ka Mekah. Memeh ka Mekah aya anu ngajepret. Pajal manuk gareja. Paeh nyana. Ayo bisa datang ke Mekah. Perjalanan hiber terjadi. Loba waliullah kuari emang teu loba kitu waliullah kuari anu ka Mekah ulah-ulaning musim haji Jumatan ge loba anu ka Mekah ke. Nah, kakawasan Allah maha kawasa Allah cacak-cacak di Indonesia. Wali-wali Allah wallahu alam Jakarta geus dikumahakeun meureun. Geus ditandaan ku Gusti Allah Tasikmalaya lobana jelema nu ngulinkeun duit bank digoyangkeun Yogyakarta Jawa Timur kuari mulai ka Banten kakarak ditoel doang saya moal kebel deui mampu asana sagede kitu ngan samenit paraeh jelema kabeh eta bangan sadetik teh goyang kabeh goyang Karawang geuna tapi goyang bumi mah bahaya. Ihyaul Ka'bah kullasanati kumaha cenah kiai lamun umroh bae unggal bulan terjadi ihyaul Ka'bah umroh mah terjadi jadi disebut ihyaul Ka'bah kullasanatin biziarati aya kullasanatin berarti munggah haji. Jadi ngarame-rame Baitullah teh bil mawaqif wukuf allati hunaka kullasanatin yakni ngalaksanakeun ihram haji wukuf ka Arafah Mina balik dina eta ngarame-rame sebab teu hajian teu kadeleungeun keuna jelema marake baju ihram tapi ku haji jelema berangkat ke Arafah berangkat ke Mina Masya Allah iyalah ngaramekeun Baitullah ngaranna ketararawa jadi urang ngahaja ke Mekah itikaf di Mekah salat di Mekah di Baitullah teu kaasupkeun ka ihyaul Ka'bah termasuk umrah wala bil umrati kama qalahul musannif umrah doang ge teu kaasupkeun ka ihyaul Ka'bah ihyaul Ka'bah nu aslina munggah haji. Mudah-mudahan orang kabehan bisa marunggah haji unggal tahun atau 2 tahun sekali atau 5 tahun sekali pokoknya orang ke Mekah amin ya robbal ihyaul Ka'bah kuari ranting-ranting Ka'bah kepanjangan daripada Ka'bah masjid
masjid eta menuju Ka'bah. Di berbagai negara 5 benua masjid menuju Baitullah. Set. Musola menuju Baitullah. Nggak hirup-hirup Baitullah teh bisa urang ka Baitullah cacak-cacak dek munggah haji unggal tahun aturan negara teu bisa. Paling ge urang bisa umroh aya nu ngasukeun Ihyaul Ka'bah teh umroh. Padahal cek Imam Zakaria Al-Ansor teh haji ngan deres keneh bisa ngaramekeun melalui umroh teu bisa. Ieu masjid ramekeun menuju Baitullah itu masjid. Masjid teh dikompas ku urang lempeng ka Baitullah di unggal negara. Jadi ayeuna urang deukeun masjid cenah urang bangunanna mah kumaha bae engke jerona kara kompas teu bagus teu etis. Ngalirukeun jelema lempengkeun ti mimiti ngabangunna. Deuk kumaha bae lempengkeun ka Baitullah. Eta ieu masjid ranting Baitullah. Nu mantak di masjid teh haram nyaritakeun dunia. Haram lamun urang nyaritakeun dunia nu patalina jeung masjid laknat Allah jahanam. Jelema anu ngomong-ngomong dunia di masjid geus cilaka. Teu meunang. Haram ka neraka jelema, haram ka surga lamun jelema nyaritakeun dunia di masjid. Teu beunang sebab masjid mah julukanana Baitul Al-masajid buyutullah. Al-masjidu baitun min buyutillah. Masjid bait Allah. Geus jelema hayang ziarah ka Allah, hayang silaturahmi ka Allah, ka masjid. Ka masjid geus we. Padahal urang hayang kapanggih jeung Allah, ka masjid. Hees di masjid, beuh jelema keur hees di imah Allah. Allah bendueun goblok sia. Di imah aing molor sia, goblok sia. Ya, merentakeun jin nirjan. Balangkeun kaki